Wilujeng enjing para wargi sadayana, anjeun nuju nyaksikan siaran warta dinten ieu. Dina kasempatan ayeuna, simkuring bakal ngebahas isu perkebunan kelapa sawit anu jadi perdebatan di Indonesia tahun 2025. Sawit emang lupa komoditas utama Indonesia, tapi kritik ngeunaan dampak lingkungan jeung klaim kontroversial pamarentah jadi sorotan media internasional seperti BBC. Kritikus nyebut yen pernyataan sawit teh nyebabkeun deforestasi teh nyerelekeun fakta ilmiah anu geus aya. Pikeun terang keayaan di lapangan, urang nyambung ka dua reporter di lokasi pamukiman warga. Oke, hatur nuhun. Simkuring ayeuna aya di kampung warga anu caket area perkebunan sawit. Di dieu sababaraha warga nyaritakeun pangalaman maranehna ngeunaan robahan lingkungan sapopoena. Oke, punten Bapak, kumaha dampak sawit dina kahirupan sapopoe warga di dieu? Urang ngerasa karugian, tolong beki saeutik, cai jadi kotor jeung panas jadi beki karasa. Aya oge banjir ti musim hujan. Ieu mah ngeraken. Oke, hatur nuhun Bapak. Pikeun informasina, abdi balikeun deui ka studio. Isu deforestasi sareng ngabersihan lahan secara masif sakali deui janten perhatian serius di Indonesia. Saterasna, banjir Sumatera anu ngagenclang Aceh, Sumatera Utara, jeung Sumatera Barat teh lain wae alatan cuaca anu ekstrim, tapi oge tu deforestasi jang ngabuka leuweung. Salah sahijina dikonversi jadi perkebunan kelapa sawit. Sanaos leres, sawit mangrupikeun tangkal. Saur babaraha ahli, ayana henteu tiasa ngagentos leuweung. Laporan di lapangan nuduhkeun yen sawit teu saukur soal ekonomi, tapi oge masalah sosial jeung lingkungan anu nyata karasa keluarga. Hatur nuhun, di tempat sejen warga oge nyebutkeun sawit nangaruhan kasehatan jeung lahan tatanah. Kumaha rasana hirup di deui saprak sawit dimekarkeun. Lahan pertanian urang beki sempit alatan perluasan sawit. Cai sumur jadi bercumpur sareng limbah. Loba budak anu teu bisa mandi sapopoe. Sajabat di sora warga, sababaraha ahli lingkungan oge nyorot yang pernyataan pamarentah kudu ditalungtik secara ilmiah sebab monokultur sawit teu bisa digantikan sareng fungsi hutan alami. Kituna warta urang dinten ieu ngeunaan kebon kelapa sawit di Indonesia tahun 2025. Pamanggih warga jeung sora kritikus nunjukkeun yen perlu aya solusi anu bijaksana pikeun ngaluyukeun ekonomi jeung lingkungan. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos nyaksenan warta dina dinten ieu.